Kabayan disuruh baca doa, makan oleh-oleh umroh. Jangan lupa wabos, like, komen, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Si Abah dionang syukuran ku tatanggana anu karek balik umroh. Kabeneran si Abah keur nyeri beteng, jadi teu bisa hadir. Terus ngajurungkeun si Kabayan nitah indit itung-itung ngawakilan si Abah. Di titah indit ku si Abah si Kabayan langsung daek teu loba carita. Kusabab pikiranna engke bere syukuran pasti dibere oleh-oleh umroh. Gancangna carita si Kabayan geus ngumpul di imah tatanggana sarta ngahaja. Si Kabayan diuk di jero imah deket ustad. Ceunahna mun diuk di jero deket ustad sok kabagian pamere loba. Kusabab ondangan geus karumpul, pok ustad nyarita, "Bapak-bapak, urang mulai acara syukuranna, anu arek mawakeun acara syukuran nyaeta kuring sorangan, sarta doa saperti biasa baris dibawakeun ku Abah. Tah kusabab Abah teu hadir, jadi engke doana arek dibawakeun ku mantuna Abah, nyaeta Kang Kabayan." Gebeg ngadenge kitu si Kabayan langsung pias, awakna karasa leuleus sarta ngageter, rarasaana dagdig teu puguh, pok si Kabayan dina jero hate. Aduh, cilaka dewek, si Abah teu ngomong yen osok maca doa dina acara-acara syukuran kieu. Mana dewek teu bisa jeung teu apal maca doa? Lamun nyaho dewek arek dititah maca doa, moal datang tadi teh. Arek kabur ka mana jalana, hese loba anu hadir kieu. Gunam si Kabayan dina jero hatena bari nempoan sakuriling imah sugan aya panto molongo sangkan bisa kabur. Teu karasa bacaan syukuran geus nepi kana la ilaha illallah. Biasa geuning macana oge osok gotong royong. Ceuk anu belah katuhu la ilaha ditemal ku anu belah kenca illallah. La ilaha illallah. Tah bacaan eta mangrupakeun ciri yen syukuran tereh beres sarta sakedeung deui ditutup ku doa. Atuh si Kabayan makin dagdigdug bari cerik dina jero hatena. Hanjakal dewek hanjakal baheula keur budak tara ngaji, osok ngalawan kakolot, pagawean ulin wae jeung tara daek diajar. Gunam si Kabayan dina jero hatena bari cari panona teu karasa nyurucut. Manehna ceurik kusabab keur budak tara ngadengekeun kolotna anu sok nitah diajar ngaji. Jadi hasilna geus kolot teu bisa maca-maca doa acan. Kabeneran bacaan syukuran geus beres tinggal maca doana. Atuh jamaah kabeh nempo ka si Kabayan sarta ngadagoan si Kabayan maca doa. Aya kana 5 menitna jamaah ngadagoan si Kabayan maca doa. Ari si Kabayan terus tungkul teu wani nyengkatkeun sirah, bari cai panon terus-terusan nyak celakan. Kabeh jamaah atuh nempo si Kabayan ceurik. Pok jamaah ngalobrol, "Eta Kang Kabayan arek maca doa wae kuat ceurik. Aing mah yakin ieu Kang Kabayan lain manusia biasa siga urang-urang, tapi katurunan Syekh anu pinuh ku ilmu agama sarta bener-bener takwa. Da tingkatan Syekh anu bisa cerik siga kitu nalika arek ngadoa." Obrolan-obrolan jamaah kabeh nyangka karitu ka si Kabayan. Ari si Kabayan rutret cengkat sirahna nempo jalan pikabureun. Manehna ngarasa teu bisa maca doa jadi mutuskeun arek kabur. Si Kabayan ngan nempo panto hiji-hijina anu muka nyaeta panto anu tadi dipake asup. Barang nempo panto muka ari berketek si Kabayan lumpat keluar. Atuh jamaah nempo si Kabayan lumpat, kabeh oge milu lumpat. Berketek jamaah kabeh bareng lalumpatan keluar. Kusabab jamaah loba sarta kabeh bareng lumpat keluar, atuh tihang imah kadarupakan. Kabeneran imah geus lila. Barang jamaah kabeh geus di luar ari brug 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 imah runtuh. Jamaah di luar ngalobrol, "Ceuk aing oge naon, Kang Kabayan mah lain manusia biasa, tapi Syekh eta imah arek runtuh manehna kuat nyahun. Untung Kang Kabayan lumpat ngabejaan. Lamun teu lumpat, atuh urang kabeh oge katinggang bangunan imah." Lagi makan apa, Bi? Lagi makan kacang. Kacang apa? Kacang hijau. Mau dong?
Mau dong? Kacang hijau. Enak. Iya, kacang hijau Lihat. kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang apa? Dadah ramang ma bos. Hari ini saya mau makan oleh-oleh dari Arab yang dikasih oleh si Kabayan. Air jam-jam kita pergi, kita coba kurma. Ini kurmanya nih wah bos. Sebaiknya makan kurma itu dalam jumlah ganjil wah bos. Bismillah. Pelem banget, bilang pelem banget wah bos. Pelem banget. Pelem banget wah bos. Pelem banget. Satu lagi biar ganjil, tiga. Mau aja. Udah, kurmanya simpan dulu. Yo. Ini apa nih? Olins. Kita lihat wah bos. Apa isinya nih? Nih wah bos. Nih, aneka kacang sih isinya. Aneka kacang ya, kita cobain ya. Lihat ya wah bos. Ini ada kacang tanah. Ini kalau di kampung saya disebutnya suuk nih. Ada suuk juga nih. Ini kayaknya ini kacang apa sih? Udah tahu kacang apa? Kacang hijau. Ini kacang apa ya? Kayaknya kacang ubi ini. Tahu kacang apa? Nah. Ini sih dia jagung ya. Jagung. Biji ini biji labu, sikiwalu. Sikiwalu ini kalau di kampung saya. Ini harus dikupas dulu nih. Nah. Jagung nih, jagung. Nah ini enak nih. Enak kan? Ada jenis apa lagi sih? Yang belum kita makan jenis apa lagi nih? Ini nih almond nih. Almond. Banyak sih ya. Iya ya. Pegang. Ada apa lagi? Coklat wah bos. Ros jatuh lagi. Lihat ini. Lihat isinya wah bos. Ada kacang dulu. Kita cobain coklatnya wah bos. Lihat ya wah bos isinya dia. Coklat. Gak tahu dari negara mana sih ini. Pelem banget. Enak coklatnya. Dia ada almondnya juga. Ada gak tahu dari mana nih, gak disebutin negaranya. Ya mungkin daerah-daerah Swiss sana ya. Iya ya. Enak juga. Nah ini masih coklat wah bos. Masih coklat juga. Duh, tulisannya sih udah Arab semua nih, lihat. Udah Arab juga tulisannya. Kita cobain wah bos. Kita cobain coklat wah bos. Belum. Tuh. Oke. Pelem banget. Bilang pelem banget. Pelem banget. Nih. Udah pegang dulu. Manis banget. Sangsa sini. Mau. Ya. Sini. Mau apa? Nemu gak kacang? Ini. Bilang pelem banget gua bos. Pelem Pelem banget. banget.
Ini wah bos, kacang lagi wah bos. Jangan coklat. Mau kacang. Bos. Wah bos mau coklat gak katanya wah bos nih ya. Bilang pelem banget wah bos. Pelem banget itu. Kurma, terus makan 2 jenis coklat, langsung makan kacang. Dari tadinya kita makan manis-manis terus kita makan asin, enak juga benar. Tuh ada penampakan tuh di pintu. Udah kongres terus aja dia. Kayak nih. Dia juga agak manis. Minum lagi. Oke. Air jam-jam. Ada ayam. Oh, kasih wah bosnya. Makan gitu. Ada gelasnya Tadi yang paling mana gelasnya? Udahlah, langsung aja sini lah. Langsung saja. Mau ya. Sekian dulu wah bos, kita akan lanjut makan oleh-oleh dari Arabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Dadah.